nangela caina curcor pepelakan segala jaradi itu jadi berkah. Sarang disambungkan sarang tema anu ayeuna dina acara ngaruat lembur kiwari ngancik bihari kamari pikeun jaga. Jadi naon anu terucap, naon anu dilaksanakeun ayeuna supaya kapayuna orang tuh wawuh sareng karuhuna, wawuh sareng dulur-dulur nu aya di lemburna, da salemurna ngelak mah sadayana ge sadudulur. Makana abdi pangitan sareng Pak RW sejak ngabangkitkeun, sejak nguatkeun, nyalametkeun naon anu parantos di piwarang ku para karuhun kapungkur nyata urang kudu masagi, kudu ngahiji dina ngajalankeun perjalanan kahirupan silih asah, silih asih, jeung silih asuh keur silih wawangi, akur jeung dulur, panceg dina galur, sangkan jadi jalma anu jujur.